Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Beak mapai lembur gajeleng ujuk jeung dahlan ngaluncatan susukan letik terus mapai galang motong jalan ka sawah rek muru jalan jajahan anu berasna ka kampung kepuh desirikna setengah lumpat lempang na pagancang-gancang da sieun buriteun di jalan mangkaning geus dek burit harita teh indung peuting geus teu kaciri sisina lalai ting syariat ting geleber nyarabetan ramatuk nu rabeng dina beungeut-beungeut magrib tepi ka wewengkon pangarengan hawar-hawar kadenge sora bedug ti Masigit. Haloh Ju, geus magrib deuh euy. Ceuk dahlan. Bari kerung. Anya. Gancangan we lempangna bisi poekeun di dieu da lo. Makan yang jauh ka lembur lebah dieu mah. Heug bakal ngaliwatan astana gede deui lebah pasir honje. Tembal Uju. Mitra kaum dangu tarahalna jalan jajahan geus meh teu kaciri kakalangkangan ku poekna harieum beungeut Kang Endang ya tah kandang Kang Endang wargi anyar nuti wewengkon kasepuhan Baduy Citorek katur nuhun katembong namah bangun rata padahal indung suku namah geus barareuh balas ti tatarajong kana batu nu galituk tengah jalan jerog kapalabah astana pasir honje maranehna lempang biasa bae teu garancang teuing cara tadi da inggis cilaka teh atuh geus hese milihan tincakeun blig sora dampal suku nincak kana lemah sajaroni ngaliwatan astana teu aya anu ngaromong sakemet-kemet acan ngabaretem bae kawasna eueuh picaritaeun padahal ti mimiti nyorang astana oge bulu punduk mah geus asa rancung bae komo dahlan mah lempangna teh bari muntang kana leungeun Uju mani pageuh dituruskeun soteh ngawani-wani maneh awahing ku kapalang geus buri teuing keur jarong jon lempang bari ngararasakeun kakeung karasa kana awakna aya anu celuk celak cai hujan maruragan ti luhur langit atuh poek-poek oge kapaksa kudu ngabing berit
nincakeun dampal suku nage asabaya napak. Asal baya napak maksud teh mikiran kana legok jeung tarahalna jalan. Da hujan teh beuki ngarepan. Lebah tungtung astana kadeng anu gegeroan. Ujang. Ujang. Ngariwan heula heuy. Kadenge kitu, reg Ujang jeung Dahlan ngarandag heula. Bari tinggal liuk. Disidik-sidik nu nitah ngiuhan teh bet tina handapeun samoja sorana teh luhureun kuburan anu taneuhna beureum keneh. Atuh geus kitu mah bae duanana lompatan. Lumpat sakalumpat lampet setengah notog-notogeun maneh. Lebah pengkolan ka Cibodas kebeneran aya garduh sisi jalan. Maranehna nyimpang heula terus ngariuhan. Aing mah kebeneran we nya aya garduh di dieu yeuh. Dahlan bari renghap ranjug keneh. Anya euy. Lamun heueuh garduh mah meureun kabulusan urang teh nya. Ari di dieu mah sanajan gede angin oge haheho ge. Hitung-hitung ngareureuhkeun kacape we lah. Teu teuris teuing da garuna ge make bilik. Uju nembalan sarua hahehohona. Mitra kaum dangu. Menang sapanyepahan sabot keur ngobrol bari ting pelenyun udud. Telila set bae hujan teraat. Kolosod Dahlan ngalesotkeun turna anu ditatangkep jut turun. Terus keluar ti garduh dituturkeun ku Uju. Raat geuning Ju ayeuna mah. Miripis keneh. Uju bari asup deui ka garduh. Keun bae miripis eutik bae mah. Urang ditiung ku daun cau we hayu. Hayu atuh. Beletok motongkeun daun cau nu teu jauh ti eta garduh. Bring arindit deui bari ditariung ku daun cau. Ngurubut dina heum-heuman birit-birit peuting. Kuku cuprakan mapai-mapai cai leungcang anu nguyumbang di saparat jalan. Sukuna mineng ti soredat nincak taneuh leueur bari bobolokot ku leutak nu narapel. Pageuh di luhur hujan maribis deui. Cahya kilat pating barasat jelegur sadaguludug pating jeleger. Matak sieun matak paur. Mitra kaum dangu. Aya kana sababaraha menit kahareupna keur mejehna jauh ka ditu ka dieu. Na atuh anak gerde wae hujan ngagebret leuwih gede batan tadi. Dibarung ku angin anu ting hariuk ngendageun tatangkalan. Dang daunan maroyeg katembragan ku angin anu sakitu tarikna. Cai hujan kawas nu ngibing, seor ka kenca, seor ka katuhu. Milu kadudut ku tarikna hiuk angin anu ngaler ngidul. Aduh kumahanya Ju. Gede-gede teuing hujan teh. Nya mangkan yang jauh ka ditu ka dieu euy. Deuk ngiuhannya di mananya urang ya. Kajeun ku poek mah beunang dirarampa. Ari ku hujan anu sakieu tarik di barung angin mah asa paur oge euy. Nya kumaha tuh? Duh eta guludug menisieun kitu tuh. Kadea bisa komentar gelap sia. Dahlan biwirna geus geunteul ramo-ramo geus parareot katiisan.
Atuh geus we urang nyimpang ka Cicurug heula atuh, urang ngadon ngendong saputing di ditu. Kumaha? Daek? Ka mana tadi? Ka Cicurug. Nah boga kawauh saha di ditu? Hah? Boga kawuhan saha kitu di ditu? Aya Pak Haji Sobana. Bapak kukutan dewek baheula keur budak. Nya atuh. Nya ingat ayeuna mah. Nah di ditu keneh imahna teh. Nah da anggar we ti baheula oge. Nah atuh. Mitra geus kitu mah bring deui weh patutur-tutur. Meulah cai hujan ditudungan ku daun cau. Nu lempang angger ngiclik daun cau nu diparake tiungna mindeng pisan diganti dan mindeng rawing saroweh balas ti kakarait ngagarisan tatangkalan nu ngaroyom ka jalan. Tapi ka Cicurug terus asup ka lembur mapai-mapai pipir imah batur duanana tonggoy lalempang handapeun rarambu kenteng nyalindung tina cai hujan. Gancangna carita sanggeus nepi ka imah Haji Sobana uju tempat tempok heula tina kaca panto. Kabeneran Pak Haji Sobana araraya keur ngarariung di tengah imah jeung Ibu Haji. Pak Ma uju gegeroan ti luar. Saha cek Pak Haji nembalan ti jero bari ngalieu kana jandela. Abdi Uju Pak. Saha? Uju? Uju? Alah si Uju dedengean. Natas di mana wae ki Uju maneh teh? Cek Ibu Haji. Nya Mak. Cek Salim. Mangga Bu Haji. Kumaha Bu Haji? Itu buka tulak tuh aya si Uju. Ibu Haji nitah ka bujangna. Mangga Bu Haji, mangga. Geus kitu mah berai panto dibuka ku Mang Salim. Hor itu. Mangga kalebat cep. Cek Mang Salim. Mohon Mang. Bade wawasu heula. Tuh paling itu tuh wawasuna tuh. Sanggeus Uju jeung Dahlan ngarumbah suku dina jolang nu diteunden di panyaweran. Sup duanana teh arara sup ka imah. Nyampeurkeun nu keur dariuk dina samak. Nah mantas ti marana Ju, peuting-peuting aruh hujanan. Cek Pak Haji tumanya kalayan daria. Wangsul ti Sukabumi Pak. Di mana? Ti Sukabumi. Nanging buritan sareng hujanan deui. Halo. Teras we ka dieu bade ngiring mondok. Nya geus we lah sadare di dieu. Isuk deui barek baralik mah. Tong ayeuna melang geus peuting jeung hujan deui bisi kumaha onam. Ibu Haji bade ngagilirkeun sisigna. Nah, atuh ari indit-inditan teh sok disedekeun ka burit. Madag naon lamun beurang keneh. Eta oge ari ti dituna masih yang keneh. Mung teu kabagean kendaraan. Mandakso teh bieu rada sonten da pinuh-pinuh bae ku muatan beus teh.
Buat can barang gida harinya. Jung atuh dalah heula ka itu. Mitra kaum dangu. Singkat cerita geus beres dalahar mah duanana di sina sarare da geus peuting. Dipernahkeunana teh di kamar tengah. Menang netabahan Salim atau Mang Salim. Sanggeus ucul-ucul rap garanti pakaian kuno luhur tina tas kuno tuhur maksudna tina tasna punten. Taker simbutna barudak. Ibu Haji ngalungkeun simbut 2. Goledag Uju jeung Dahlan ngararadang dina kasur nu meunang nyeprean. Mitra kaum dangu menang sawatari latih harita barang Dahlan nangkarak padona nempo kapara nu kacangan ku cahaya damar anu ngetetet. Aloh, geuring kamar teh aya lawang paraan. Montong di dieu sarena Ju. Nah gitu. Montong di dieu lah. Ari geus rek sare di mana deui atuh. Ari lain jeung Mang Salima di dapur, daek di dapur. Eta we. Naon? Eta teu ditutupan. Naon? Itu para tuh. Moal naon gitu? Moal piraku make naon borangan teuing. Nya eta sok keung dewek mah. Ari nempo lawang para molongpong teh. Lah. Dug-dug we rek sare mah. Geus peureum mah moal nyaho naon geura. Kakeung oge eueuh kakeung. Geus peureum mah teu sadar. Awewe ge sok loba kelengitan parawan mun keur sare. Naon maneh sok mamong ka parawan sagala. Atau menaskana tambahan kumangga. Ieu teh cagar. Lah dug-dug we sare mah geus peureum mah moal nyaho naon geura. Kakeung oge eueuh kakeung. Cek Uju bari disimbut. Dahlan ge reupeureuh maksakeun maneh. Mitra kaum dangu orokaya. Kakarak oge ngalenyap. Dahlan geus beunta deui. Kusabab ceulina kagandengan kunuting galebrug di para. Jeung trok trak deui. Red Dahlan ngararet ka luhur, tapi eueuh nanaon. Reup deui panonna dipeureumkeun bari dikarimbun ku simbut manibuni. Nu disarada teu daek krepeh. Di para teh beuki gandeng bae pinuh ku rupa-rupa dedengean. Keretek golosor gublag geblig sada aya nu lelempangan. Bakat ku sieun geuwat manehna ngaguyah-guyah Uju nu geus tibra sarena. Aduh, Uju. Naon? Tembal Uju bari jongjon peureum. Eta euy. Di para loba anu tinggal galebrug bae. Jeung aya nu geblag-geblig kapas nu leumpang deui. Wah, paling oge ucing udah berit meureun. Cek Uju bari malih ka sisi bilik. Pira aku aya ucing nepi ka kitu. Tuh. Geura tempok ku maneh. Bilik parana oge nepi ka ngaharalob kitu itu tingali. Aya nu leumpang itu. Bilik parana teh ngaharalob. Dahlan molotot ka luhur para. Geus sarekeun cek dewek oge ngarah teu loba kasieun sarekeun. Mitra kaum dangu. Geus kitu mah Dahlan maksakeun sare bade jeung sarenangan gegebegan bae. Meus-meus bray beunta red kana lawang para. Da anu ribut di lawang para teh beuki gandeng bae.
hatena teu oleh raranjugan. Ari disebut ucing da menit kaciri pisan ting haralob bilik parana teh red kana lawang para deui. Loba pisan anu entep kana lamunanana. Nah atuh sabot keur ngahep-hep bari ngerasakeun kakeung kubrag di para kawas aya nu ragrag. Puruluk tai toko pacampur jeung kokotor para maruragan kanu ngagoler dina kasur gebeg hatena reuas asa kagebah per awakna ngaleper. Astagfirullahaladzim, nanaon atuh eta tehnya? Bibirna ngunyam-ngunyam bari nyebutan anu meruluk tina balik para. Blak dahalan nang kuban bari merem-meremkeun maneh panonna ti papareket kakarek-gerek datang deui pitunduheunana korejat deui hudang aya reungit ngaheong lebah ceulina. La ilaha illallah, ampun Gusti, kudu parupa pisan gogoda teh aya rek molor wawalak leungit kurang ajar tes dina cecewir pisan omongna bari ngebutan reungit. Mitra bari ngedeng dahlan ngan guling gasahan bae. Asa kulobana keur pikajengkeleun hatena. Rarasaan teu paruguh serak tiris serak hareudang mani bayeung yang ngan luhlah jeung curug cerek bae bari humandear ngarep-ngarep geda beurang. Peuting teu karasa lamun eueuh hal-hal anu pikasieun mah. Tapi eta mah mitra peuting eta mah karasana meuni asa kulila blak nang karak ngabeuhay simbutna ngalumbuk gigireunana. Angin peuting karasana ngahiliwir maloncor tina liang-liang bilik jeung erang-erang. Hawana nyecep tiis ngusapan awakna nu bayeung yang jeung kareunang sakapeung asa retep marerang. Kulit panona mimiti ngendoran tina ngiceupna. Bari ngarasakeun nikmatna hawa tiis, bibir panona ngalingkup lalaunan teu kuat ku pitunduheun anu rek datang deui. Ngana atuh mitra keur meujeuh peupeureuman hayam. Kaciri remeng-remeng tina lawang para luhureun cahaya damar anu satengah caang. Kawas aya beungeut jelema nu keur nempo ka handap. Terus ngelelan bari molotot. Bray dahlan beunta deui bari ngagebeg. Naon eta teh? Dahlan bari molotot tuluy ngucek-ngucek panonna sababaraha kali. Aduh, dedelan bae kitu. Naon eta? Cek dina hatena. Tapi ayeuna mah eueuh geuning. Cenah. Geus kitu mah dahlan geuwat dikarimbun deui. Sirahna dibubrugan ku anggal. Parandene kitu pikiranna mah cenghar. Sanajan dipeureum-peureumkeun deui oge. Da pitunduheun laleungitan deui. Dina lolongkrang dengena lebah lawang para teh aya nu rekat-reket rada tarik. Kudahlan direret telaunan tina sela-sela simbut nu ngabunian beungeutna. Nah atuh mitra anu disidik-sidik teh tina lawang para teh aya suku jelema ucang-ucangan semetur ka handap. Tina sela-sela bitisna aya lawon bodas ngambai terus ngabunian turna lenyap hate dahlan ngalenyap reuwas jajantung asa rek pegat. Nanaon eta teh? Dahlan ngomong rada tarik bakat ku sieun.
anu ucang-ucangan teh beuki ngahajakeun ngagancangan nepi ka para oge kaciri emplad-empladan keleper awak dahlan ngeleper ngadeg-deg kawas nu katirisan ambekanana rek haperanju kawas anu cape nanjak reup anuna dipereumkeun terus digisik deui da bisi ukur tetenjoan wungkul brai beunta kalah kabeuki atra geus kitu mah gancang meh ngageungkeun Uju nu nyegrek gigireunana aduh aing Uju udang sorana haros-hos satengah teh soraan sukuna ditejeh-tejehkeun kana suku Uju udang gitu ngarah buru-buru udang bari terus gegeroan Uju udang kesangna nyorolok keluar tina sakujur awakna masihan kana sagarupa nepi ka cipruk hari haben diguyah-guyah mah akhirna Uju lilir korejat hudang bari nanya ayo naon kunaon pokna bari neuteup beungeut dahlan ngabige panonna molotot kaluhur teu ngicep-ngicep bari ambekanana ngahegak gap dicabak ku Uju tarangna bari dirampaan awakna beungeutna diusap bari dipangnyusutkeun kesang Dahlan kunaon maneh teh Uju reuwas aya itu tuh aya tuh juri kita mah tembalna bangun barerat bari nuduhkeun ku bibirna muni manyun we kalebah lawang para Uju ngalieu kaluhur barang breh bener we nu ucang-ucangan masih aya gebeg reuwas naon eta teh pokna terus disidik-sidik bari ratu mitra kaum dangu dina melempemna cahaya damar nu ngetetet suku nu ucang-ucangan teh kacirina ku Uju semu pias sepak bodas kawas suku mayit eueuh getihan gawat Uju maca istighfar sababaraha kali bari ngusap beungeut Astagfirullahaladzim tapi weleh nu ucang-ucangan teh jongjon weh antara ratu gerasa kakeung kadenge sora Mang Salim nyekeskeun bengsina bari ngadehem di kamarna nu pernah padedeukeut jeung kamar Uju Mang Salim Uju maksakeun maneh gegeroan aya naon cep ka dieu gara ieu aya naon ya mitra kaum dangu telila brai Mang Salim mukakeun panto kamar bari asup bade naon cep Mang Salim nangtung di lawang kamar itu Mang Salim aya naon itu Uju nuduhkeun ka palebah lawang para ret Mang Salim ngareret kanu dituduhkeun ku Uju manehna ngarenjag reuas terus ngadeuketan Uju jeung Dahlan nu ngabebengkang keneh dina luhur kasur Mang Salim nyidik-nyidik suku anu ucang-ucangan bari gek diuk dina sisi ranjang keun wae cep kumaha emang nu kieu-kieu wae mah geus kitu Mang Salim nangkep harigu bari peureum bibirna kunyam-kunyam ngawatak ajianana doa panyinglar setan berkah nu ucang-ucangan teh nungtutan saeutik demi saeutik ngalangkang tepi ka les teu katembong deui
Geus musnah mah tetenjoanana Bray Mang Salim benta deui bari niup-niupkeun pangabisana kana lawang para. Terus neulkeun angan dahlan anu bagegel teuas bari dijampe ditiup embun-embunanana jeung ceulina. Lan, dahlan eling euy. Uju ngagebi-gebi awakna. Keunheul Acep. Sinareureun heula karuasna. Yang jurig. Gorowok dahlan gogorowokan bari nyusup kana anggal. Lain, eling, geus eueuh ayeuna mah. Geus eueuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Dahlan reng haperanjung. Sing bente satu istighfar teh ulah kitu. Atuh dah leus. Astagfirullahaladzim. Nu benar. Astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. 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 Korejat main hudang tuluy diu. Sok leutan laku cai. Cep, ngaratis kana angen. Mang Salim bari ngasongkeun cai teh dina gelas regot-regot dahlan jeung Uju ngarinum. Nisan angeun anu panas keneh tas manggih kareuwas. Sanggeus karumpul deui pangacianana kakadak dahlan ngarasa teteg deui ingetanana. Ari nu bieu teh nanaon atuh Mang Salim? Setan we nu kitu mah Cep. Geuning aya nu kituan imah teh. Da bari to mah eueuh. Nya ayeuna we aya nu kitu teh. Saparantos dikantunkeun ku sadayana. Nah kungsi dikosongkeun kitu imah teh. Kantenan we. Iraha? Pan kapungkur. Nalika juragan haji angkat ka Jakarta. Di dituna teh lami aya sasihna. Nah teh ditungguan kitu ku Mang Salim. Mang oge apanan ngiring. Di sana ku juragan haji. Paingan atuh ari kungsi dikosongkeun heula mah. Taksiran bangsa setan-setan teh harasup we di meureun nya. Asa disadiakeun tempat meureun nya. Nya meureun. Uyuhan we Mang Salim mah betah wae di mah anu aya setanan. Cacak mun kuring mah balik. Eta oge ari teu betah mah taku Cep. Ngan diwagel wae ku juragan haji bade wangsul teh. Tembal Mang Salim bade nyenget rokok anu nyelap dina bibirna. Engke deui mah Ju. Naon? Kajan teuing 100 kali buriteun. Sanggeuk dewek mah diajak HSD di dieu. Kajan diburuan sabaraha oge embung. Sarua we jeung marabkeun maneh. Coba lamun eueuh Mang Salim, meureun teh elingna oge nepi ka isuk. Dahlan ku kulutus. Nu mata katuh da bareto mah eueuhna naon di dieu teh? Tembal baturna. Mitra kaum dangu nepi ka beurang deui teu sarare. Uju jeung lah dahlan terus wae ngarobrol di baturan ku Mang Salim. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat.